DP Studio Production and Entertainment bakal nanti heula ka sorga. Kok bisa gitu sih? Ahli Allah geus kaparanggih. Tan ahli Allah mah ieu teh jeung anu maot teh kapanggih. Urang mun nyarita kos kitu tah di hareupeun Muhammadiyah ngajebian. Ngajebian. Pan ahli Allah mah nyalateun. Allahu Akbar. Eta teh rohna ta rohna, roh nu disalateun ngarendeng jeung urang. Allahu Akbar. Iya mereka. Atuh urang lamun kapanggih kitu bisa lompat ti heula. Sia kunaon nuturkeun aing atuh. Lompat naon teh Bapak? Encan ka dunia. Sebab urang mah dunia kuntilanak. Jadi dianggap kuntilanak urang. Ahli Allah mah datang ka dinya ngalayat ka deuna urang biasa bae horengnya meneuleuh aya rohna di dinya ngobrol sura-suri. Nyalateun aya kapanggih. Dan lain sebagainya mantak kadang-kadang manehanana tiba-tiba ke makam ke makam diajak kurohna ke makam kaditu udi teu meunang nyaritakeun imah keur nyaritakeun penemuan ahli Allah. Urang lamun ka kitu teu meunang bebeja, mun bebeja aduh aing mah tadi ngobrol jeung nu disalateun tampili habat saekeun sa poe. Hah goblok sia ngobrolnya jin tah mah berarti sia jin. Rahasia-rahasia nu sekarang itu tuh mantek kayak jelema sana ka Banten di warung bae kunaon itu eueuh cenah Maulana Hasanuddin tampiling jelema kos kitu tampiling anu aya naon gitu cenah tukang kopi ngopi sia di dinya ulah jarah sia di dinya leg-leg teh tukang kopi habak kana nganu galis emang kieu sekarang itu ali hakikat. Urang jaritakeun hakikat pasti kos kitu bae. Sanajan kuari ge kuari kitu. Urang mun nyarita jeung Maulana jeung Kiasna pasti bakal sarua jeung Ki Halang. Ngan dirahasiakeun. Urang mun dongeng jeung Syekh Nawawi pasti kitu. Urang nyaritakeun jeung Syekh Abdul Qadir kitu bae. Urang nyaritakeun jeung para wali sanga kitu. Manunggal artina ngahiji urang jeung Gusti Allah banyak pan urang mah makhluk kitu-kitu bae lantaran naon geus eueuh deui nu aya iwal ti Allah nu kadeuleu iwal ti Allah nu kadenge iwal ti Allah ngan dirahasiakeun ku nyana kecuali keur pembahasan ngaji ge ulah tarik teuing lantaran can kahartieun paling ge keur ngaji kitunya jadi bae ka imah hayal nyana. Oh, cak majikan aku naon kah? Wah, jadi kieu barang